Aduh. Bahasanya diusap Udah. dilarang bupati teh takdirul ini arah dicium dua pimpinan. Siap lah, siap. Beda deh. Jadi semua dimalukan langsung baik. Nah, sekarang lah, guys dicium dua pimpinan kayak arah rusak lasak. Aduh. Jadi maksudnya naon? Engke katarak cenah ge miliangeunana ka muka. Katarak ge lagi. Ieu mah teu muka di mah deui masuk soros. Waduh. Lah jeung geus beres kitu katarak kana intina warobiha. Di hasil kuga bismillah. Bisa maca bismillah. Dikoreksi lah guys. Eta doang kan masalah. Besi dibantuan setan. Ketika orang geus beres buka di maya. Wah, geus manteng udah tuh bismillah heula. Oh mau kurang lamun pake mun hayang boga teh pan aya awardnya. Kurang daya meme teh gas sebedet. Awatna sare bunga. Mantap mantap. Kakak kurang baca Allah majan ibni minasyaitonir rajim dijauhkeun dina setan. Naon sababna beusi dibantuan setan ulah kumaha. Ulah pohon ta macam ulah bismillah. Bacaan. Aduh. Ada. Enggak kuat. Dosa aku mah rusak. Bulan jangan we asal diurutannya. Wa qala man mujab Nabi sallallahu alaihi wasallam man jama'a jaujatu tawi sapa wong jama'a iku jima yeman jaujatu ing pamajikan yeman ing dalam nalika haid. Ayo we. Maka nama mangin pastine jamaah ngajima umuh ing ibune yeman sabina marotan ing dalam 70 balikan. Bu. Ieu mameureun pamajikan terhet dihantam. Ayo we. Ya kanjeng Rasul lamun urang pamajikan terhet ketika eta kurang dijima pae mun bageutkeun meunnya. Nah, kana mah jamaah umur sabaina marotan eta sarua bae jeung ngajima kolot urang sorangan jeung ngajima emak urang sorangan 70 kali balikan. Masyaallah. Dorakan warga eta dulu bayangan teh ngajak mauladnya. Lah becek. Panglotokeun we. Panglotokeun. Nabi satu utawi masalah kang indah joripatun kang agung nyaritakeun kuari masalah kang indah jeung agung. Wow, kan Rasul. Saila badil masyari utawi masalah setengah pirang-pirang guru ana iman dunia ing pirang-pirang nikmat dunia kam utawi pirang-pirang sira kabeh wa utawi nikmat dunia. Pa'ajaba maka ngajawab ieu pa'ajaba mangka ngajawab ieu ba'dul masyayikh bi annahu karna satu gune naimud dunya la yuhso oranana bisa dihitung ada duha hitunganane nikmat dunia. Faqala maka ngucap Allah Ta'ala wa in ta'addaw ni'matallahi la tahsuha.
wala ta'ada wala wa in ta'ada wala lamun ngitung-ngitung sirah kabeh nikmat Allah nikmat Allah la tasuha orang bisa ngitung ieu nikmat Allah. Walakin tetapi ni'adamuha utawi leuwih agung-agung nikmat Allah in asara iku karingkes bisa lasati asya ing dalam pirang-pirang tilu perkara. Mana kita qalubun nisa'i takbirun nisa'i apa nyium wong wedon wal masya wal masyiha lan musab atau lan ngabuka ieu nisa wa ieu jakaran ngasutkeun jakar tilu pati mantap Gacang. Ujang gaceng tenan. Wa qala sahibi bahri rojaj dan nyeritakeun sabun kisahir saking bahra rojaj wa nikmat dunya salasun ta'biru lil masih wa takbili wa takbilu wa idqalu dakar wa nikmat dunya lan pirang-pirang nikmat dunya salasun iku telu tabirun kang dibilang-bilang limasyin rupane musab wa takbilu lan nyung wa idholu jakar lan nasupkeun jakar Asupeun. nikmat dunya wa qala liran ucap sapa syair akharu kang lowene wa nikmat dunya salasun ta wa nikmat salasun wani masalasun tusoru lan utawi nikmat dunya salasun ikut telu tusoru kalian ringkas damaiku kulita ngambu bahasa mambu karobang Karo barang itu namanya. Jadi utawi nikmat dunya salasun ikut telu tasuriku diringkas rupane damai kulit barang ngambung karo barang halus Jawa teman. Jawa Jadi maksudnya mah tadi di jilu tah. karo barang guru Jadi jika aja jadi niat ya. Jadi jika di Rasul kaulana pasatun torikotun ari masalah anu indah bari nu agung sahilah nakor nanya masalah bana kontra masalah baru masai buti teh ka nikmat dunya maka jawab cenah ge saware ulama ari nikmat dunya teh hiji cenah nikmat dunya ye nikmat dunia teh loba la tasu adadan mau bisa dihitungnya nama maka Allah ngan dikawain ta'adau nikmat Allah la tasuha jadi mau bisa dihitung nikmat Allah mah ada ngumpul ada benar penting bisa diukuran tapi yang lebih aku jadi ringkas mana ayat tilu hiji kapilun nisa yakni kalitung nikmat ya cek pula sawarai ulama sawarai guru teh adalah nyium majikan. Kalau nyium itu salah satu nikmat. Wah, masuha atau musab. Musab naona, musab ya. aduh Musab apa? Ada orang musab apa kayak gimana rasa? Tang kayak udang. Jangan kalau jakar, jangan suka larang kita nikmat awewe. Ayeuna bayang tabiul harusi utawi ilaiki kubab ale tetap tinggal martelakeun tataan bulan. Awas. Wala Imamul Alim Al-Alamatun Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah
Kala mangkang ucap sapa imam kang alim al-alama kang banget alime Jalaluddin nyatane Imam Jalaluddin bin Abdul Rahman As-Suyuti dirahmati ing dalam kitab Rahmah Islam Waruhan siraan lazima satu nejima mantap toh laya sihu ikorana pantes ijima illa ingdal haijanil syahwati angin ing dalam nalika obah-obahe syahwat mal isti'adadi serta siap-siap almani kawa kayu baju jadi cek mama jangan nonton cek alim jadi imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti Aduh. Siap. jadi terakhir Sok jawaban. jadi hilang dengan bukan bahwasanya najima eta moal pantes moal geuna moal kapanggih kanikmatan illa indal haijani sahwati angin ketika urang geus obat sahwat jadi sudah berburu sahwat pekang atau mal isdadil mani dan siap-siap terbucak eta kekarat jadi kan udah ngegoni maheula maksudnya maheula dia oke sahwat urang geus kenceng terus ke jadi mani teh geus manteng geus pekang di dinya kakarak mayang bagi maka pantes ayah rujahu apa yen tah ngatogakeun mani fil hali ing dalam zaman kama yahruju kama kaya oleh hebat yahruju kama luarkeun ieu man al kudilata ingka kotor arrodinata kang jelek kang goreng kotor anu teu goreng wabil istifrogoti lan pirang-pirang dan pirang-pirang ngosongkeun atawa iqbal zaurang nama moloskeun kal musbilati kaya pirang-pirang perkara kang kaya pirang-pirang perkara kang murusaken wa in nabi hai Paina mangka satu gune dijaisihi iku ing dalam ngukur mani indah dalika ing dalam nalika mangkono ing dalam nalika mangkono haijan sahwa dororon aziman ing dalam nalika dororon ing dalam nalika dororon ing dalam kalawan madorat aziman kang agung. Jadi urang teh kudu simpan tanggelan mun hayang teh jadi ya. Maksudna bayar bagi pantas jasa urang ngaluarkeun bila mana geus teu beda kudu tahan ajukeun kama yaru di bulan kotor dia. Nyana kotor gilu baluat sah dina mani teh.
diasukeun dipoloskeun diukur dilempengkeun dilamanan dan kabar urang pasang posisi geus mantan posisikeun jadi supaya bener-bener nembak cocok jadi sudah begitu kan jadi supaya bener-bener posisi teh PIC teh ngukur heula posisi mana ulah sembarangan bae keluar deui mana bilik segala lempang jadi cak jadi tunggu wa lokasi ruminal jima lan utawi wong kang ngalihkeun minal jima saking jima layak paikorana samar aromahu ikun mukasir syari'an kale nyepat wa qolatan kuatan kale sedikit kuate ieu mukasir wa yuhuri syaibihi lan johir lan pertelane syaibihi lan pertelane lan pertelane uban bihi ing dalam mukasir jadi rijal anu ngalihkeun kana jima eta teu samar deui ai mau eta jelema anu ikun syari'an nyepat wa qala kuwati saeutika kuatana ieu mana anu ngalihkeun kana jima urang dikobong pamajikan dan boga asik ngalir kana ulu dialihkeun bae teu dicekan teu ngelawan ya kana bilih dikoset-kosetkeun bae engke eta wajib saya bihi bakal johir kana bisa ada aing eta ada jadi buan bakal pertela bakal kerja ada nyirikeun we kalau orang kene geus aya wisan nah Allah jam 12 efek Walaupun maila di kota tetapkan wajima dekaifiatin utawi tatanduran wajalan utawi yekaifiat anak tastalki iku satu gune tidur terlentang kena arah almarhatu opo wedon ala juhuriha ingat kase gigireun marah jadi mantap di posisi lain wa yu'alluha wa ya'luha la nanggunge ieu marah arojul opo wong kumulanan min alaha saking arah duhure marah aduh ini mantap namanya meludehi posisi di kang dia boleh boleh gerak posisi dan di luhur aduh wa itu jadi lala awetnya nanggung dan kana laki di luhur trot jadi posisinya di kang digolerkeun nya urang di luhur tapi dia pertikana kakaleungeuna itu usap dadana dicium pipina usap teh ka handap tangan udah siap terbang udah siap posisi eta posisi nu paling mantep dasar itu wala khairu dalika lan orang anak kabagusan iku maujud di main dalam barang ada dalika ing dalam
mangkono emak minal hayati nyatane pirang-pirang tingkah. Benar, jadi kalau itu lebih bagus posisi mah pasti itu tanggungan mah. Praktek. Kita mah anu di luhur, jadi kangkeng doang. Bisa Berarti seniran mantap mah posisi mau deui. Posisi posisinya Mangga jalan hadri. cepat Sekarang tau. Ini digigit. Sumayulainya biha wa huwa misal. Gagal bunga.